Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah wallahu a'lamu bimuradih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa insyaallah nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, pangjajab acara, pembagi wanci anu diati-ati, para alim ulama, para kiai, para haji, para ustaz, tokoh masyarakat terkemuka anu sami mulia, aparatur pemerintahan selaku pangjeujeih di ieu dayeuh, luluhur di ieu lembur, pangawasa di ieu desa miwah perangkat anu dipihormat, mobil khusus kasepuhan Pak Haji Carta, Pak Haji Mod, oge sadayana anu didama-dama, teu hilap sohibul walimah, mugi Allah maparinan barokah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu tekantun para murang kalih oge pemuda-pemudi anu dicintai, malati ligarna ati campaka mekarna dada, kembang Tanjung nugu mulung mitembeyan kana bubukana ieu carita, moal aya bahasa anu kacida peryoga tur utama lintang tipuja anu bakal jadi tanda pangjajab rasa sadaya kadang warga muga natrat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalayan kudrat mantena mangsa ayeuna urang selaku manusia masih tiasa hempak merbayaksa di nararaga neangan pangabisa. Mudah-mudahan keng ridho ti Allah azza wa jalla. Puji anu baris jadi ciri panyangling ati sugrining wargi, mugi tetep nyici ka Gusti Nu Maha Suci. Kukalayan kudrat ilahi wangkid kiwari urang selaku jalmi masih tiasa silaturahmi oge tolabul ilmi dina hajatanana bapadaman sakula wargi bari nu ceramahna ti Mekarwangi. Mugi-mugi keng ridho ti Rabbul Izzati. Rahmat miwassalam muga tetep dicurah limpahkeun ka panutan alam anu mere beja antara nu halal jeung nu haram, malah jadi sayyidul arabi wal ajam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, tabiin tabiahna, mudah-mudahan leleberanana dugi ka urang sadayana. Amin ya robbal. Bapak Ibu sadayana diwuwuh ku Qobul Maha Agung, disarengan ku ijabah nu maha kawasa, diiring ku welas asihna Gusti, wengi ayeuna simkuring tiasa hadir ka dieu dina kaayaan langit lenglang, bentang baranang, hawa ge angin-anginan. Cek si sindiran mah aya nu disebut meser jaat tumpak delman dibungkus ku kertas kado, barengan hajat di bapadaman kabeneran keur usum halodo. Alhamdulillah. Ti tadi simkuring radarurat reret baik kana jam. Tadi nama manuhun mah jam 6:30 teh palai naik mimbar. Ternyata naik mimbar anger we jam 8. Pak Haji Mod, Pak Haji Carta tadi ningalieun kana HP abdi. Supir Pak Bupati parantos ngebelan bae ka abdi.
kalsan wengi ayeuna aya pertemuan sareng Bapak Profesor Dr. Haji Suherman Saji, Rektor Universitas At-Thahiriyah Jakarta, sekaligus tim di Kementerian Sosial sareng Kementerian Keuangan bade penak di pendopo diantos ku Pak Bupati Kuningan. Mana rada gegebegan sing teh naik mimbarna peuting jam 8, tapi teu kudu lami lah ceramah mah. Nu penting mah tepat, singkat, padat, balik mawa ilmu manfaat gitu. Dahareun bae mikirna teh. Nya geus berkat ongkoh lah teu nanaon. Bapak Ibu sadayana, bisi urang dieu aya nu tumaros ka simkuring, Pak naon sababna ari jelema geuning kudu disunat ka nyeri-nyeri. Jawabanana teu pati-pati dipigawe eta khitan teh sabab gaduh maksud anu tangtu mibanda tujuan anu utama. Lamun kitu naon atuh tujuan di khitan teh? Saur agama aya 4. Hiji lita'abud, 2 litamrin, 3 litafrik, 4 litathir. Jadi insyaallah Pak Kiai Momon simkuring baris ngadukikeun teh 4 rupa bae. Moal langkung ti 4. Dari ceramah panjang ting teh kadang-kadang tara asup kana kolbu, tara nyangsang kana otak. Komo upami nu ngadangukeunana tos sarpuh. Punten sanes ngahinakeun. Da rata-rata lamun umur ngolotan daya tangkep ngurangan. Cek sisindiran mah jajamu ti tari kolot kanggo ubar di Cijoho. Ngadengekeun ilmu geus kolot ari bubar ari poho pan gitu. Laras bu bubar ti dieu di jalan teh aya nu nanya ceramah naon Pak Ayub? Ya biasa bae masalah disunatan tuh. Sakitu kajabna. Kaum muslimin muslimat sadayana ngarafaham urang kawitan bongkar sarupa-sarupa. Kahiji tujuan disunatan teh nyata lita'abud. Cek Sundana kanggo ibadah. Geuning disebut ibadah eces turjentre atra kalayan pertela ngembang boled yen eta khitan teh parentah ti Allah anjuran ti Rasul. Jadi setiap padamelan anu diparentahkeun ku Allah jeung dianjurkeun ku Rasul lamun dipigawe disebut ibadah. Saha anu pangheulana nampa parentah disunat? Nabi Ibrahim alaihi salam dina yuswa 80 tahun. Ibu-ibu naha teh nama pasti ngaromong liat murun. Ternyata teu liat. Dan Nabi zaman baheula mah paranjang yuswana lalandung umurna. Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Musa 830 tahun. Pangsa kedikna Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan saukur 63 tahun. Ari 63 teh angkana 6 jeung 3, jumlahna 8, nincak dina kieu cek tukang judi mah. Aya nu judi di dieu. Eueuh da keur ceramah gagabah tuh. Nah gitu. Dihitan di zaman Nabi Ibrahim sederhana. Kumacarana cukup si etana digolerkeun. Ibu wawuh ka si eta wawuhnya. Si eta anu sok disimut inyuk dijojodog nog lamun nyiduhan matak busung kana beuteung. Kenal bu? Di mana cicingna si eta bakal kapanggih mendeteangan mati luhur sausap keketu, tihanap sausap sapatu,
di tengah aya urat buntu rupana jiga sulutru lamun eueuh kahayang namru jiga tahu mun aya kahayang teas jiga batu ngan teu kaop kagencet tulu ya bitu. Ibu-ibu juga tahu da pagawean saban minggu. Kunaon disepitanana bil faksi ku kampak. Jiga heureuy tapi hukum. Sabab zaman Nabi Ibrahim obat baal can aya, gunting can manggih, obat bius lapur, peso seukeut eueuh. Kampaknya sanes tina besi da can aya pabrik besi, tina batu dirupakeun kampak. Jadi barang ngagoler kampak dilelempeng. Geus kira-kira lempeng kakarek. Cret. Matak disunat di zaman Nabi Ibrahim loba nu korban. Teu sakedik nu mati, teu lowong nu maot. Naon sobna? Untung-untungan. Lamun kabeneran potong kokocopna. Kurang kabeneran kasopak helmna. Kumaha teu kabeneran beak jeung turuyanana. Pan pangrugi-rugina lalaki lamun hirup teu boga turuyan. Leres Pak. Rugi lamun hirup teu boga gagang. Awewe tong boro nu geulis dalah nu goreng patut, goreng dodonges, moal daekeun dilamar ku lalaki nu jiga kitu. Sanajan penampilan bujang gandang pertentang, kendaraan super kijang, gedongna tinggi menjulang, sawahna luas membentang, tidak pernah lepas sembahyang, sudah ke Mekah naik kapal terbang, tapi awakna teh boga gagang, moal daekeun. Boro-boro teh aya gagangan, gagangna aya tapi sapopoena ngan mengheningkeun cipta we kieu. Sakitu ku ibu diulig-ulig ya hei sahur-sahur ongkoh-ongkoh we tibra. Pan ibu teh jam mendut mineng. Naon sababna? Da butuh. Ibu butuh kuno kitu. Dah bohong jaim henteu aya eta nu dilahun ladang naon. Pasti ibu butuh kuno kitu. Baheula ibu nikah ka bapana lain butuh ku pangkatna sanes butuh ku hartana tapi butuh kuno aya dina awakna. Mun bisa mah ibu baheula nyarita ka salaki teh. Abdi butuh ku AA lain ku pangkat jeung jabatan. Abdi butuh ku AA lain ku harta bana jeung kakayaan. Tapi abdi butuh ku AA aya istilah sisimiran. Di Gunung Karung kalembur getrak, mengkolna jalan astana. Sanajan teh angka ribu mawa emas jeung perak. Nu penting nu ngarengkolna calana. Gitu. Ngeus tong diapalkeun moal apal ieu. Dihitan dipotong kokocopna kaluar getihna nyeri karasana. Jadi filosofi nahitan teh nancepkeun pendidikan supaya ikhlas berkorban demi Islam sanajan kudu ngaluarkeun getih. Jadi intina hitan teh pendidikan. Ngadidik supaya budak teh rela berkorban sanajan kudu ngaluarkeun darah. Lamun teu kitu bahaya. Barudak ayeuna kolot ayeuna digunasika ku budaya deungeun. Salah sahijina ngalangkungan handphone. Bayangkeun jumlah penduduk negara Indonesia tepikeun ka ayeuna jumlahna 260 juta jiwa. Tapi handphone anu tos aya dina leungeun jelema 281 juta. Loba kene handphone daripada jelema. Sabab kadang-kadang saurang anu ngagaduhan handphone teh aya nu 2 aya nu 3. Nomorna beda-beda. Ieu kerekan kerja, nu ieu kerekan bisnis, nu ieu khusus ke SMS, selingkuh melalui sinyal. Eta handphone seueur manfaatna Pak, tapi teu kurang madorotna.
dalam dibongkar mah eusina handphone teh tina urusan ibadah tapi ka urusan haram jadah. Aplikasi Quran aya dina handphone, aplikasi film porno ge pabalatak dina handphone. Jadi lamun budak kurang dasar agama bakal terjadi split personality.